kali sambung pagulingan ya sepi pepetetan samia murad samia murad balingbing anjeruk manis Cunduk waktu nurahayu ninggang mangsa nu utama nitis wanci nu mustari lampah na ieu anu geulis Dewi Siti Samoja alias Nyai Bogem sareng sena nempuh perjalanan anu sakitu rungsingna anu sakitu rumitna akhirna dugi ka hiji patempatan anu ieu di patempatan ieu teh nyaeta ngadegkeun padepokan kitu kaayaanana kalayan sakumaha biasa kanca manawi kapetengan anu satia anu disesepuhannya taku Mamang Lengser waras ente oleh satia nyarengan eta metus biasa anu teu oleh satia nyarengannya eta kana perjalananana ieu Nen Ayu Dewi Siti Samoja atanapi Nyai Bogem ku Kiwari. Kan kalau rasa mete Kang Leser eta anu Kang Dalang nyeut mercon mete. Wah. Dasar Lengser sok lo bapa molahna. Maklum Lengser mah nyenget petasan majar maneh eta teh ngagebahan reungit kitu cenah kaayaanana loba surga sato galak bisa riunun eta teh kanca ulah hampura nya ua ieu kasarerea kumaha manawi Walengser maraneh meureun geus capek kukurilingan ka ditu ka dieu ngatrok ya kitu pointer Walengser terus ka ditu tos beak gunung beak nanaon ku sim kuring teh nu dijajah teh geus kawajiban tah meureun atuh di dieu ayeuna geus cunuk kana waktuna urang teh manggi hiji tempat anu netep renggenek asaraoseun pisan ieu teh tempat teh anu Walengser nya di payunanana sawah ngeplak hejolemo sapengkereun ieu naon namanya padepokan aya walungan nu herang gitu cai tah kitu jadi urang teh ayeuna teh geus manggi hiji patempatan anu tiis dingin paripurna tah laras aya paribasa tiis ceuli herang ceuli lain tiis ceuli herang kangkung nu anu raos mah herang gunung tah kumaha maneh we tah mah bener atuh Nen cenah urang teh bade kumaha ieu salajengna Paman Lengser ayeuna mah ari urang geus manggi patempatan anu tetep renggenek di ieu daerah teu aya salahna lamun urang ayeuna ngadegkeun hiji beungkeutan sakumaha amanat anu ku kaula katarima tah kitu atuh Nen nya urang ngadegkeun hiji beungkeutan mohon cek bahasa legegna mah perkumpulan nya cek zaman ayeuna mah mun grup tah singkatna nu kacarita atuh di dieu Siti Samoja
moja anu gelis estuning sangsara kadungsang-dungsang dugi ka inyana tega nyamar rupa nyamar ngaran demi laksana cita-cita nanya etang goning males pati kana katelengesan bajo anu dipimpin ku kala samudra kitu kaayaanana. Paman lengser paman. Tapi keheula itu rentang-rentang jika aya tamu ngan itu teh jigana tamu teh aleutan awewe manisa opat-opat. Mojang desa palintennya manawi. Leres jika nama eta teh anu rekna tamu ka dieu. Oh, leres wae Nen, leres wae. Cing urang bagiakeun atunya, urang bagiakeun. Urang bagiakeun, urang sampakeun. Masing tangtu seredet urang hirup masing tangtu sing uninga kana waktu sing uninga kana waktu ulah tepuguh nyalaku alah kurang pangandaran ulah tepuguh nyalaku sangkan hasilna katimu sangkan hasilna katimu cing takol suling tekanya jang bumelar di pawenangan pokono jadi pantrangan ulah nyieun kaawonan sabab teu widi pangeran sabab teu mah widi pangeran urang hirup sing taliti koreksi tur ati-ati masing bisa damawa diri sangkan lametnya diri sangkan salametnya diri jauhan lampah teuni jauhan lampah teuni lageng nuka carios yo aletan opat mojang parantos dugi kaya patempatan nyaeta kapadepokan Siti Samoja kitu kaya anana
menawi kanca bener urang teh cing kumaha ieu teh Nen alah cing atuh sae taros atuh ku paman lengser aya naon anu disejak kitu paman sae Nyai nu ti mana teh ya ieu teh Nyai teh paman lengser maknya poho deui ka kaula ieun kaula teh anu jadi dayang-dayang di karaton Pananyung kapungkur masih kene anak buah la ilaha illallah ya ampun walengser teh kapunten kanalang aduh kalinglap kanca ua teh eta da seuting gugunungan teh kalinglap seueur teuing jalan kaditu ka dieu nu akhirna tepung bulan datang tahun ua teh kasorang panyakit poho seuting saom eta teh eta kapan kaula teh anu ngadayangan di karaton Pananyung saserengan rencangan kaula nya eta anu sok sering ngasuh ka Nen Ayu Dewi Siti Samoja kitu eta teh kitu paman lengser heuheuy kapan abdi Nen man satia salira anu purah meresan rambut salira abdi teh urang ngangiran Bang Ipin anu purah nguramasan abdi teh kapan bibi teh pura ngahuapan penginten deui maklum bibi kaula teh poho deui maklum geus mang tahun-tahun nya tos mang tahun-tahun tapi ari Nen mah awet anom geuning teu cara bibi awak anu tadina belah-belah belih-belih ge ayeuna mah nah jadi ieu we ngorotan jeung ngolotan Nen mah geuning awet anom alah heeh di mana seuting di dama eta teh jigana teh Kang Dalang berat teuing gawe bibi teh kanca parab goreng nya gawe berat goreng parab ieu teh jika tukang kamera eta mau tebih kitu geus atuh bibi ayeuna bibi tumorojogtan palaratan ka ieu patempatan aya naon anu diseja tah kieu bibi teh Nen yen bibi teh ti kapungkur oge ti saprakaraton dijajah ku musuh dayeuh diheyeuk mangan nagri dilinih ku maling atuh bibi teh ngumara ngalalana kan itu ka dieu bari milarian panginten nya aya paribasa sejanya ba ngalalana ngitung lembur ngajajah milangan kori teu puguh anu dijugjug pasti balik deui asal semua jauh daripada siapa dituluykeun ge ka sasar paingan teuing atuh sia teh lain si maneh anu boga ngaran si Rukasih teh kitu si Mamang Lengser eta teh bebenekna walengser teh mau jauh eta teh urut kanca patilasan ta ayeuna bibi aya naon pok geura caritakeun ka kaula ulah didingding kelir genang siloka kumaha ayeuna kaayaan di karaton wah Nen karaton mah ayeuna teh acak-acakan tos teu puguh pakantenan pamarentahan teh paburisat maklum anu mingpina jelema jahat geus teu puguh rupa eta teu diurus panginten kitu nya anu ngaheyeukna manganeuh kitu bisa ngalah hasilna wungkul panginten daek ngala mung ngali teh nu kitu daek nuar mung naur teh nu kitu tah moal teh juga tukang kameramen eta seperti jelema zaman kiwari geuning kana alam teh meni pisan kanyaah aing mah terus kumaha misalna nya daek ngakeul mung ngakal daek nuar mung naur daek maling mung mulangkeun daek nganyuk mung mayar heeh anu matak oge kudunya teh ka alam teh kitu tah urang mah kudu bersahabat jeung alam teh tah gitu lamun alam atas rusak bade kumaha urang tah ayeuna atuh bibi teh meureun cek kasarna bibi teh ayeuna tetep satia ngabdi ka kaula nya kitu leres Nen da bibi masuk sanaos dugi kapati oge anger bibi madunungan bibi teh salira nu geulis
Sami bibi oge nen nya kitu da. Kamana deui atuh ka zaman ayeuna teh neangan pada melante melihara rese atuh da. Oh, bade TKI minta okolot benernya. Geus moal aya pulunganeunana kanca. Sugan beli bade ka Arab gitu. Arek eta ge ka Arab Sahudin. Atuh singketna ieu carios ieu eman atana pidayang anu opat. Tetep renggenek di ieu padepokan nyaeta kalayan di Pasihanami ieu padepokan teh padepokan Rengganis kitu geling carita. Walengser sok ayeuna atuh geura salametkeun ieu da padepokan atawa ieu sanggar. Kumaha carana nyalametkeunana Paman Lengser? Tah ayeuna mah atuh mangga urang saserengan menekung kanu Maha Agung muja brata ka Hyang Mahasukma. Terus, Pak. Atuh di dieu sadayana para eman oge Dewi Siti Samoja atana pinyi bogem di dieu muja muji ka Gusti Nu Maha Suci. Dingawitan Bismillahirrohmanirrohim. Nyebat asmaning pangeran anu maha sifat welas asih. Welasna di alam nyata, asihna di alam gaib. Udangna cahya nur cahya nagilang gumilang. Cahaya papat warnane putih kuning abang ireng. Cahyana papat warnane putih kuning abang ireng. Ngawujud sapanunggalan. Roy panon sisi manongton si mayang-mayang ningkaton. Raono sing ora katon lulut mata lulut panon. Lulut si kuda bancana awak dewata gurileng cahyaning aloh. Lumungsur di Kudratullah. Bumi suka, bumi suci, suka suci mulia jati. Waluya badan sampurna, mulia raga, mulia rasa. Mulia raga, mulia rasa, kaentepan cahya papat. Kaentrepan cahya papat. Ana ucap boten dipun ucap, ana dangu boten dipun dangu. Ana tinggal boten ditinggal, boten ditinggal. Tulak sari sapu denda ing batara.
gampang sapolah-polahe gampang sakarep-karepe bae gampang saniat-niate sapamunut pinuluran sapanejatina kanan mugi Gusti nangta Kumaha manai walengser